deh kak. Tapi semangat juga puasain euy. Aduh, lapar. Ya patung euy. Tidak gimana ya? Tuh, ayo bukan kumaha teh seus kayaknya. Pokoknya teu mau urutna. Digabung euy. Ha, kurang sabarkeun digabung euy. Duh, manehkeun kieu euy suasana puasa di lembur teh. Tapi hawana teh cor-cor kieu yang godin euy. Mbah, kumaha ya sebenarnya nu ngaliwat ngajakan godin ka aing. Digabung ngomong juga. Tuh. Bung, background Bung. Oh, boy. Saya lagi menikmati suasana. Coba sain dulu. Mana sahur ngadar naon eta maneh? Aing sahur na ngadahar cucurut teh kah. Orang udah gede juga, kesel aing. Ayolah, orang udah gede. Salah aing ge. Ayo boga, urang ka mana we nepi na tahrep lah. Yuk. Untuk jalan boga. Ngalewan juga mana mah buru-buru. Kale teh capek. Sarua ge. Urang udah gede be kaharep lah. Ya. Urat tuh boy, lakuin sama Oke atuh Bu. Dan aing ieu merosot ye. Deka curiga mana teh make sempak euy. Kemana itu Bu gitu ya? Lembangan teh. Tadi teh ongko ditah uing ti heula lain maneh mah ongko nanya ke deka mana yang hayu lah ngeluk aing. Tuh lah ngogas gitu mungkin puasa maneh mah. Kalau nama tuh. Bu, udah lah Bu. Itu buah naon sih Bu? Oh, mana ada buah tadi? Bisa nyawa teh buah kadaka, bisa nyawa. Gitu buah kadaka teh gedean dari paros. Tapi sih berarti awet di paros eta ya tutupan teh urang. Lah, gua sia maloba terulak tanya nya. Sah, ingat aja deh Kak. Boy. Ya di waktu tadi udah mau sompral. Saya makan tuh. Bog. Makan ieu mah. Da mana naon beureun atuh ieu maneh, da bulan puasa ieu mah. Emang nama pancen aya setan apa dikurung lin? Pan dikurung teh eta setan nu bulgeran depan urang setan teh nu ngagoda eta di kaimanan. Sumajak ngodin ka maneh geuning. Oh, gitunya. Berarti meureun maneh ngajak kodin ka urangnya. Sarua setan meureun mah kitu mah nya. Siapa aing ngajakan godin ngajak kamu berteu lah kesel aing teh malah ngajakna jadi aing teh heula lieur ini mah lieur. Boy, deka capek deka. Capek gabung tidak saha atuh sateh ngajak budak gidig teh teh. Maneh mah. Bandingan eta we yuk urang ngorek HP we yuk. Naon ngorek HP? Yang aya naonan HP maneh? Ieu tah, biasa ding band rebit. Si goblok, budak gidig di tadi teh ngajakan ka urang ngajak main anger beat nya. Mending kena batal puasa daripada ngorek HP anger beat mah. Liar ka kabuk mana lah. Balik aing bapak aing. Godin ka kabuk meyakeun cagut Si gobloker ka balik. Sabodo tinggal si eta mah euy aing main rebet kan bae deka. Tah ieu bom tah. Mam sia monyet anjir tah kau lah terbang terbang ku monyet. Ngomong Aduh. Enggak sia.